Halo. Lis. Nyai Lis. Kunaon di teleponan itu telah diangkat. Dan sabaraha eta? Ieu nu 5.000 nu cincang. Abi kan maka utangnya. Ih, tapi lagi di Tasik maketkeun eta cangcut. Aing kudu ngahutang. Lain kuna naon. Tapi kak nyeri saking ku nyeri hati kamu gak bohong ngomongkeun randa. Enggak poe ngan ceri ku hae. Ku kanyerian di bobohongan. Buru paketkeun. Hah? Geus kararoneng. So, suka dahlan we bonteng ya. Ah, pokoknya mah tah yang nyaho. Paketkeun buru. Ya tos atulah. Age mung manyakeun ka gorengan. Heula ceri heula kedeung. Atuh mane disut itu na keur kituan eta anak kituna. Tuh ketinggali ceri ku nyeri hati ku kamu. Tinggal cai papang cai panon tapi ka ngabara baik ieu. Bae mung manyakeun ka gorengan kop we mere. Cangcut anu salosin kop dibikeun Pak. Lejing ge kop bikeun teu kapake mah ku kamu bikeun we ka saha. Eta duit 100.000 nu ditransferkeun kop nu dibelikeun baso kop bae Rido mere. Heeh. Kelangan hitung we lejing salosin teh menang beli 50.000. Lejing eta anu dua menang beli 50 genepuluhan 120 jadi 170. Duit anu ditransferkeun eta 100. Berarti jadi 270. Tah bisa mah poe isuk dayang nyaho transferkeun deui ke dikirimkeun diinboxkeun nomor rekeningna. Bae Rido. Nya urut cangcut urut baso mah bae Rido. Ngan meta eta isukan ditransferkeun we eta bieu geus dihitung 270-heun. Nya tos teh semet ayeuna mah ulah aya kontekan deui nya. Omat eta anjing transferkeun. Waalaikumsalam.